Bismillahirrahmanirrahim. Maut kaula adalah sebagai tanda geus deket kiamat. Hiji. Nomor kedua, sumapatu Baitul Muqaddas, dibukana Baitul Muqaddas geus ayeuna dibuka lebar-lebar. Yahudi tidak akan tunduk sampai kiamat. Bahkan menjadi huru-hara di berbagai negara adalah Yahudi. Namun kurang dibacaan tafsir, dibacaan hadis seperti etalah. Tetapi Baitul Muqaddas bakal dibuka. Nah, kunjungan manusia di berbagai negara bakal datang ke Baitul Maqdis untuk melihat mana Bethlehem, untuk melihat mana Kangjeng Nabi Ibrahim, untuk melihat mana itu batu dan lain-lain sebagainya. Dibuka geus. Sedahsyat apapun Israel perang, tetap Aqsa dibuka sebab aya masukan. Dua, geus berarti geus tereh kiamat datang. Nomor katilu summa mautan yakhudhu fikum kasyasil ghanam. Dua kematian, satu mati tidak diurus oleh negara, masyarakat lelempangan ka mana meni. Henteu diurus ku negara, nu diurus saja pajak-pajak nada ngajerit masyarakat percis okos kitu paehna embe. Kumaha paehna embe? Jadi bangke diantep dipiceun, manusia bakal hargaan seperti kitu. Maut eta jeung maut anu biasa. Geus terjadi ku hari dengan 100 rupiah terbunuh nyawa geus hargaan. Dengan parkiran doang, butuh parkiran doang ribut paeh masa non harga geus puguh main racun-racunan antara kalangan atas nyawa seperti nanaona geus dibada-bada geus hargaan nyawa geus tiga eta keur carita aman-aman, keur carita peperangan urang digali di Baghdad. Orok ditembak bae, awewe tembak, nyawa seperti bangkai. Naon gitu embe, gitu kene kamari di Rohiyah, gitu kene di Syria, Yaman, sarua bae, geus deukeut berarti ka kiamat. Tilu nomor kaopat, summa istifadatul mal hatta yutarrajul mi'ata dinar yadhillu sakhitan. Kemudian ke bakal ambalaya harta. Kuari ge geus lain lalagaan harta teh dibandingkeun jeung kula keur leutik makan harare saja hayang ngadahar bandeng satahun sakali. Uari mah santri ngadahar lauk asin geus embungeun. Geus embungeun nya ge kudu jeung sape bae. Eta kan masalahna santri mah masyarakat terhina sadunya. Terendah sadunya tapi daharna kuari masyaallah karim. Lamun teu jeung botan moal daekeun. Malah keur bantak ngondang ngariung ka santri sae. Aduh, lauk asin. Oh, moal lain makan ditu geus. Pimpinan si eta tah mah. Maksudna ieu ambalaya engke komo setelah Mahdi. Ya Allah ya Rabb, setelah Mahdi bakal aya samangka dibelah dua, didahar ku sakecamatan teu seep. Ku subur-suburna. Ku subur-suburna sadesa teu seep. Terus dikerokan ditaekeun ka luhur di tihangan, mencara di tihangan mah eta teh bisa jadi kosenayan, bisa pake ngiuhan ku subur-suburna. Kuari mah samangka teh masih laleutik keneh karena geldeg-geldeg di Jawa, di Kronjo mah tetep etot keneh bae, etot di Kronjo mah lantaran teknis-teknisnya na. Tapi di Jawa mah rada deres, ada geledeg-geledean. Geus akhir zaman, ya Allah ya Rabb. Nah, sebab fitnatun la yabqa baitun minal arab illa dakhalatu. Kemudian fitnah anu henteu aya hiji imah ti negeri Arab kecuali kaasupan khususna di Arab, umumna di saantero negara. Eueuh fitnah anu henteu asup ka imah, wabeh kuari mah daratang ka imah fitnah. Fitnah radio, fitnah TV, fitnah HP, fitnah berbagai fitnah ala barat kuari. Masya Allah, kuari mah pakaian budak awewe bae geus lepis di keuretan, barolong
mending bolong tangan sakadar dibitis lah diharap lebah eta ada tolol jasa. Masya Allah isi negara geus jadi kos kieu fitnah. Aduh geus puguh make rok mini baheula mah hanya di bandara urang aya nganterkeun jamaah haji deuleu awewe make rok mini turun ti Amerika turun ti Eropa atuh kuari mah dihareupeun imah urang orang naik angkot yang geus upat-ipet bae rok mini. Masya Allah kari aju urang dandeuleukeun nyana pandai jam berendanan beda jeung nu di imah mah hideung imah rada putih-putihan we mangpang meungpeung tolol jasa. Terus urang kacitra ka ditu ya Allah ngagebegan jagong buuk beureum sabelah anting gede sabelah. Masya Allah anu meuli nagi pudoli jeung Haji Pendi pantolol eta. Kumaha tuh pantarnya da bae ge nagog di dinya tuh komo nu segen. Iya diajak ku nyana. Gusti Allah ini kok wae lah hiji pitah nu teu asup ka hiji imah wabe hararasup geus pitah naon bae ge baheula mah urang boga anak cicing di jero kamar teh bunga lantaran beureunanan maca kitab minimal nyana tentrem cicing di jero kamar kuari mah ulah tentrem deuleu anak cicing di kamar bae ek 3 ku jadan BF tarolol ya. Ndeu kumaha masih hararade permainan. Budak di kamar 24 jam, keluar langsung pepencahan bae. Wow, pepedangan langsung des. Itu udah ceget. Sia da naonan nurutan dina TV. Ndeu kumaha leuwih gede pengaruh eta batan pengaruh pendidikan agama. Eta ti budak eta. Aduh, ka ditu dong. Oh, baheula mah mobilan urang kan kursi dong ngeng cicing bae ngeng cicing bae. Kumaha make remote. Make remote budak neuleuh dina game. Wah. Aya emakna tabrakeun ka mana. Aya bapana tabrak. Sia naonan? Kajeun bae meuli deui ja emak we naon duit emak naon emak. Ditabrak-tabrakeun ku budak. Tabrak-tabrakeun. Tah ieu hiji pita ti leutik teh gede geus pada kos kara itu encan ke ka ditu ka hareup nu budak leutik ayeuna anu geus terkontaminasi ku permainan kos kitu ku fitnah engke 10 tahun 20 tahun ka hareup ndeu kumaha ieu mah urang bari terasa tentrem santai ieu pendidikan di zaman urang kamari alif jabar a be jabar ba aba te berjabar tas jabar satasa be jabar bata jabar tabata mim jabar mata majar mata sejarah ieu ajar sia bata mata sia eta urut baheula urang bagus ke eta ieu geus para rakyat teh coba geus karari ieu para bedang geus set budak nu ayeuna naik ka luhur urang geus arareueuh pikir secara filosofina seperti eta fitnah geus puguh ayeuna pertokoan mall dan lain sebagainya. Ini percis ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa terakhir perdamaian antara aranjeun jeung antara Banil Asfar. Anu Banil Asfar sangat biadab luar biasa. Mencaci maki terhadap mukminin. Boga pemikiran hayang melurusan sanajan nyana nyieun perkumpulan tetap untuk memojokkan mendiskreditkan muslimin iraha bae jeung kapan saja terus bae dibentuklah kumanehanana satu lembaga, dibentuklah satu organisasi, dibentuklah satu konstitusi, tapi tetap jangan nyidrakeun, jangan ngahinakeun, jangan nyudutkeun muslimin terus. Kemudian engke manehanana nyieun berbagai kelompok-kelompok organisasi di berbagai negara sehingga nyana aya dina kesatuan di bawah bendera 80 bendera, satu bendera bakalna 12.000, sedangkan aya 80 bendera
ieu kabeh jang nyudutkeun muslimin tidak berdaya engke negara Islam berikut muslimina dengan perkumpulan jelema-jelema nu biadab seperti eta. Kuari geus terjadi baheula nyeun PBB eta jang Perserikatan Bangsa-Bangsa keluhan berbagai negara teh usul kadinya. Tetapi urang geus merasakeun usulan-usulan Islam teh pernah ditolerir. Iyalah sabaraha puluh bendera eta. Urang nyieun kuari Asia Afrika tetep bae kuari napas Asia Afrika zaman baheula bagus, zaman kuari tetep bae tidak ditolerir. Kemudian urang kabeureuh kuari ngan kadieu kitu nyieun kitu Asia Tenggara. Asia Tenggara fungsina keur zaman Pak Harto marada deureuss, tapi saat ieu henteu kumaha. Kejadian-kejadian anu kuari perlu ditopang nu sifatna internasional. Nu aya PBB tapi urang teu berdaya. Sebab naon? Memang tujuanna ge jang ngakakalakeun Islam. Terus disisit habis sehingga tidak berdaya. Dicoba kuari kekuatan Baghdad lantaran dahsyat jasa, sebab seluruh dunia Islam mengarah ke Baghdad, bombardir apapun alasanna, tentang biologi dan lain sebagainya, no penting bom seperti eta ayana. Tinggal Iran geus ditingker-tingker terus bae. Terus Suriah lantaran dirinya negara aulia Allah, negara kewalian, tapak walian, bombardir di Suriah. Yaman tetap negara kewalian, aya beberapa nabi di Yaman, bom geus puguh Khalifah Utsmaniyah Turki hancur. Kemudian terus kuari diintai terus Uzbekistan kitu keneh terus. Andai kata Taliban anu berjibaku kapan saja di mana saja nyana terus berjuang tanpa ngabogaan negara. Wallahu alam kuari. Kurang-kurang membaca situasi aya naon si eta kok Taliban kikituanan teh deuleu Indonesia tanpa jana. Urang geus kumaha meureun poso. Kemudian di India tanpa nyana geus kumaha. Kashmir urang sakanyaho urang Kashmir teh wah terus-terusan turun Taliban ka ditu. Kuari Rohingya nu berdaya jajol ti Taliban jeung aing sia kajeun kumaha. Oh terus Taliban mah di mana bae aya huru-hara nyana datang kumaha wallahu a'lam meureun hiber atuh Haji Pedi ge dibere ari teh jampe hiber bah barang datang ka Kalimantan anu nembak bae ai ieu mah ririwana ieu mah aya aduh iyalah coba ayo masyaallah karim. Nah di Indonesia titik-titik kan geus kajauhan ku polisi teroris tapi kan teu disebkeun ku negara aya naon sebab aya produksi di jerona saat dibutuhkeun tetep bae kudu make eta dia disararieun ja urang. Nah ieu aya negara semacam gitu kewalahan Amerika teh cacak-cacak Amerika geus eueuh orang Taliban geus ongkang-ongkang di dunia. Tetapi orang Taliban maka sekarang itu jasa. Saya diciptakan oleh Allah titik untuk perang. Lahir anaknya lalaki didik untuk perang. Lahir dididik untuk perang. Tidak ada selain perang. Nyana coba. Lamun eta deuk kumaha kuat. Masya Allah aya keneh jelema nu sekarang itu. Urang mah pan ngadege perang ge lain deuk hayang ka mana ngungsinya. Ieu kuari urang lamun perang ka mana ngungsi. Jadi urang mah leudek maju dengan ngungsi. Lantaran itu pernah dididik tapi jana Masya Allah siap perang baik surga menang luhur Islam al-Islamu ya'lu wala yu'lal Islam luhur ulah sok diluluhuran dengan perang Islam luhur Taliban Masya Allah karim daratan ka urang ge sareng urang Taliban deuleu urang Indonesia ada res bae dia naon dia ngares bae udang itu dia di Taliban aya kamodelan tuh kumaha kamodelan kapal Amerika serian orang Taliban mah udah waing cek urang mah itu waing bae ribut jangan jeung nyana maksudna ribut lain dari perebut hayo aku aing mah gas ku sia maneh ya set make jepretan set
oleng kapal jangan ditayang-tayangkan ke orang model kos gitu dari tayang-tayangkan turun tentara Amerika minggir mana orang Taliban minggir kakarak G10-an 40 sabelah iya 40 iya pan pelor geus loba jasa di dia pelor di soka ye datang ke bengkel ge ceurik biakeun pelor di hareupan orang Amerika begitu loba nu arasup Islam orang Amerika sebabnya nama teu gabunuh ketika geus diasupkeun ka kelek zikir sih la ilaha illallah lepas ke aduh kunaon sia eta bau sakeun Taliban daya di negara teh aya nu model kos kitu teu memperhatikan urusan pakaiannya nama hiji-hiji bae balik di di naon gitu di poe make deui nu eta ieu na ge udang-udang sadaek nanyana sadaek nanya geus sepuku potongan ya war geus sepuku mancerita ka mana naon ka mana brek beres geus kuari hirupna di guha di naon kitu ku leuweung-leuweung iyalah di Indonesia di dunia teh aya modal kos karar itu di Indonesia lo baru dididik di Taliban teh wow asal huru hara terjadi di Indonesia pulang cenah pulang geus maneh heula ka ditu kayak geus beres ditu beres aing bara di kadang aing datang ka ditu aya sejarahna kan orang as Samarkandi di urang teh Naksabandi ari eta wali sangat ya kapan Naksabandi berarti urang Naksabandi Uzbekistan. Nah Uzbekistan Afghanistan ka dieu eta Taliban ngarendeng di Uzbekistan di Afghanistan. Nah di dieu dididik jelema teh dihandapeun batu mimiti titah ngadahar korma dong sapoe hiji caina ngan salegut doang lamun teu kuat tampiling sia can ge perang urang mah kamari titah puasa bae ge oh sakitu dahar loba ngap-ngapan dibere 2 jam depan itu hiji korma nah iyalah aya lu dididik seperti gitu dah ieu keur carita aya perdamaian antara kaum muslimin jeung kaum kufar. Kaum kufar selalu mendiskreditkan, memojokkan muslimin. Nyana bakal membangun kekuatan terus bakal aya 80 bendera, satu bendera 12.000. Nah, kali 80 dina harti eta kinayah kana kuatna kafirin di berbagai negara. Eropa, Amerika, Australia, Asia geus dihijikeun ku Amerika. Sigana nyana bangun api lain jeung bangsana padahal ngahiji terjadilah multi. Urang di Islam, Turki, Yaman dan lain-lain sebagainya teu pernah aya persatuan. Ketika urang deuk persatu nyana ngakalakeun ulah Mesir acak-acakan salilana, Arab acak-acakan salilana. Terus persatuan iyalah ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadaqa Rasulullah maha bener Kangjeng Rasulullah yang telah menjelaskan bahwa nanti di akhir zaman sudah dekat kiamat akan ada perdamaian perkumpulan kalangan manehanana terus untuk memojokkan kaum muslimin untuk pernah aya damai. Ketika aya perdamaian seperti PBB tetap bae sebuah nama. Ketika aya perdamaian, ketika aya Asia Tenggara sakituna bae dan lain-lain sebagainya, urang makin terpojok bahkan urang di Indonesia bagaimana Islam jadi tamu urang terasa. Urang namu di negara urang sorangan. Ketika urang berbicara agama nu mayoritas Islam, urang tetap dikakalakeun. Bila perlu dibunuh berarti urang benar-benar tamu di negara urang sorangan. Ialah sadaqa Rasulullah maha benar Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan selesainya dakwah berarti Kanjeng tidak akan lama lagi terlihat di atas bumi secara mata kasat. Walaupun Kanjeng teu maot kuari ge Kanjeng teh hihiberan hadir. Di mana nu maulidan, di mana nu pengajian, di mana hadir
atuh kangjeng Nabi boro-boro kangjeng atuh wali ge bisa hadir Masya Allah cenah kan kula mah teu pernah kapanggih jeung wali atuh babari hayang kapanggih mah hiji ceuli kudu dicocokan mata kudu dipeureman dibengker sungut kudu dipakaian kadieu naon kadang-kadang lakban leungeun kudu diborgo suku dirantai tah lamun geus kitu karek kapanggih minimal jeung juri heula ke karek jeung wali atuh ai ceuli teu pernah dicocokan mata teu pernah ditutupan atuh moal waka kapanggih jeung wali cok diradatang ka imah ke neangan cocok-cocokan ku urang ieu rantai geus urang cek pamajikan ka barang tas balik ngaji kok jadi derantai ka ngurang titah ku kiai ai siapa salah tafsir titah dicocokan edahan yeun cocok karet gede gering jaga jeung hukum cocok da cocok nafsu teh Ki Zaid teh 4 bulan di Australia Ki Khalid anu boga barang malah Zaidin di dieu mah Zaid nu boga hartana Zaid nu malingna tarolah Ki Khalid ngaku kanu berwajib tanpa didahului ku dakwaan bahwa nyana teh maling harta Ki Zaid nu Ki Zaid da keur eueuh ayeuna aya di Australia kakarak ge 2 bulan sedengkeun 4 bulan nyana biasana balik masih 2 bulan kan dengan pengakuan Ki Zaid apakah langsung dihukumi baik ieu masalah walau aqarra lamun ngaku Khalid bila dawan tanpa didakwa terdahulu mengakui annahu saroko bahwa dirina maling mala Zaidin al-Ghaib harta Ki Zaid nuker di Australia apakah langsung dihukumi lam yuqta fil hal ulah waka dihukuman sehingga dipotong leungeunna hari taul kumaha tuh tahan Ki Zaid tebui baik tahanan dalam maupun tahanan luar selama 2 bulan tahanan luar awas hati-hati Zaid kamu tidak boleh nyaba apa itu nyaba Pak nyaba tuh pergi kamu jangan pakai nyaba atuh hakim mah keceletot gua hakim parah hakim gadungan nih mah hakim kamu tidak boleh bepergian keluar nagreg. Oh kalau di sini boleh, nggak boleh ke Tasik luar nagreg mah, ke Garut itu luar nagreg. Kalau ke Singapura mah ajak saya ajak hakim, Pak hakim blon ya. Tidak boleh, ya. Pokoknya kamu harus tinggal di dalam negeri. Iya Pak. Atau di Bui. Bal yuntazaru huduruhu fil asah. Tungguan kehadiran Ki Zaid. Masya Allah ulawaka bisa kos gitu pan jelas maling nama nah atuh make jeung ditunggu sampai datang sahanunya barang anu dipaling teh hakikat nama horeng ternyata nu Khalid tuh kan pikih ngaranna ge atau sahanunya barang anu dipaling nate ternyata endek dibikeun ku Ki Zaid da ka Ki Khalid sahanunya begitu Ki Khalid datang dibejaan bahwa harta anjeun emas 5 kilo aya nu maling ku Ki Khalid Zaid termasuk mobil anu di garasi teh ya ieu dipaling ku Ki Khalid aja lidah kumaha kuari geus potong dihukum Masya Allah cek Ki Zaid pugu eta mah harta emang geus dipasingkeun jang nyana coba deh kumaha
atau kieu iya tuh kunaon dipotong lain tungguan kula heula emang kunaon apan eta teh harta teh susuratan nama nu nyana Masya Allah tadi mantang teu meunang gegeraan dihukumi tetap kudu dihadirkeun heula Ki Zaidna sebab pengakuan baru sebelah pihak yang kedua belum menyatakan bahwa benar-benar dipaling lamun nyana nyokot yakne Khalid maling ternyata horenganan hakikat nama maling nu nyana apa teu kudu dipotong atau emang dek dibikeun ka nyana kan teu kudu dipotong Masya Allah atau dek diwakaf dipaling ku Khalid sebenarnya teh emang eta geus diwakafkeun ieu ka nyana ngan can dibikeun tuh kan lain masalah mal mandak bal yuntazaru huduruhu fil asah ulah wa kagegeraan di hukuman tungguan kehadiran Ki Zaid Masya Allah hiji awakarra atawa ngaku Ki Zaid bahwa dirina maksa amata goibin kamat Ki Zaid anu gaib ngaku bahwa nyana ngazinahan amatna Zaid boga amat teh wanita belian wanita bisa dijual belikeun nu tadina gonimah tina peperangan tinggal cerita eueuh kuari mah hakikatna Zaid boga amat ngaran Sarwiti didele-dele kiku Khalid teh Sarwiti amat ge Masya Allah menarik amat ieu budak pasti ieu keturunanna keturunan ningrat didele ulesna rada lemes kedua kulitna bangun herang ieu mah bangsa lain urang Rawakidang bangun lain sebab di Rawakidang sepatan Paku Haji awewe teh ai kaluhurna mah bagus kahandang sebab ahli mopok galung beda atuh nomor suku nage sendalna 55 apa terang baheula bari papagon urang ditu Garbung nah jadi Ki Khalid teh deuleu amat teh tertarik waduh mantep oge ngan asal diajak senyum ngabalieun asal diajak seri teu merean yo budak teu bogoheun beureun gawe gitu kan nyana ge boga rarasaan kan urang ge gawe boga rarasaan lamun bangun senyum percaya diri bogoheun ka jeung Haji Pendi liwat awe seri pasti bogo lain bogo gilaeun kolot-kolot loba laga cak awe Masya Allah nyada geus PDW pajar bogo kira-kira teh geus kolot gitu atawa barang suraseri wah pasti bogo heuni pede ditanya daekeun mangkaning Masya Allah riem-riem beungeut diajak ka imahna ipna ka kuburan oh kuntianak pantes atuh bogo dibok pega ka bau kuntianak jajana ge kuntianak lalakina ieu tah ieu Ki Khalid barang neuleuh sikap Sarwiti seperti kitu teh mulai setan datang yajri majrodam sia malalaki cek setan ulah sok eleha geus keur daekeunana eta mah pinang artina sesama manusia lain jenis mah biasa keur carita teu bogoheun atuh sia malalaki ieu alah
perkosa kuari membeli obat ambalaya ekstasi loba ndek dibunuh wae ku sia setan ngaranna ge nganu bagus nama ulah kitu geus bae bawa karuyuk ku sia langsung geus perkosa cak pikiran bawa karuyuk emang kotok ih siapa sok boga pikiran gitu emang perkosa mah mati di mana bae penting mah hasil maqasid setan sial bisa biasa ya Allah lantaran setan mah terus bae pantang mundur setan mah pantang mundur terus bae ngagodana ya otomatis maghrib batur ka masjid nyana ka kebon atuh kan unung batur keur ka marasid atuh maghrib mah masyaallah saha-saha ge biasana jabat ai maghrib mah biasa ka masjid saware tani saware ka masjid kitu keneh nu dicicing di imah mah alhamdulillah ka masjid lolobana baheula kuari mah masjid ya Allah ya karim geus disayomkeun masjid kuari di dampuran can kaburu ya bapak ke masjid disayomkeun ku masjid kunyana geus lah ke bapak mah ke bae ka masjidna geus kolot geus pensiun kuari mah moal wakah heulana cak masjid ku baledeg sia masjid ge ngomong masjid ge emang gua gitu teu ngomong atuh ngomong masjid ge kadenge teu kadenge ge ku urang ku ahli Allah mah masjid kadenge urang liwat teh di gerowan pas ini salat dulu mau kemana ngomong masjid mun kadenge ku urang ngarumpuyuk urang masya Allah ieu ka dieu salat heula engke ge salat teu ka mana ge sebab urang geus tenang teu boga kabeungbeurang ih hayu urang ka surga masjid ngomong kitu wah ujianana mobil di jalan ge tiga ku pas motor apa ki Zaid kurang sia Zaid ditinggalkeun motor ke masjid aing kok sia mah berani-berani so bodoh saya nu hayang kempes kana paingan tahun kolot polisi dek nangkep ge dibikin ku aing kawari tangkap ku polisi mana surat-surat enggak ada Pak SIM enggak punya ini harus tilang jangan ditilang buat bapak aja ya teu daekeun teh polisi emang motor naon sia Vespa tahun 60 paingan atuh sia polisi ge sieun atuh pajar keramat tah mah ya Allah polisi udah budak ngorai itu Vespa tahun 60 wah